Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangdi dina diajar bahasa Sunda materi paguneman. Nyata paguneman teh atau hartosna obrolan dua jalma atau leuwih nya. Anu sabaraha mingun kapangker terus dibahas ngeunaan paguneman. Nyata paguneman dilarapkeun kana situasi, anu kadua paguneman dilarapkeun karena undak usuk basa. Ayeuna anu katilu anu pamungkas paguneman dilarapkeun kana panca kaki. Ayeuna terang atasna panca kaki. Panca kaki teh nyaeta silsilah keluarga nya, silsilah keluarga aya istilahna nyaeta panca kaki teh ya. Contoh hidup di keluarga statusna salaku anak. Di luhureun anak statusna aya indung jeung bapa. Di luhureun indung bapa aya aki jeung nini. Di luhureun aki jeung nini aya buyut. Di luhureun buyut aya bau. Di luhureun bau aya jangga wareng. Di luhureun jangga wareng aya udag-udag. Di luhureun udag-udag aya gantung siwur atau kakaet siwur. Di luhureun kakaet siwur aya karuhun. Tah eta nu kitu disebutna panca kaki. Istilah dina keluarga nya. Eta kidep lamun misalna hayang apal urang teh turunan saha jeung turunan ti mana kantun ngangge panca kaki. Eta lamun kaluhur anu kahandap aya hidup di keluarga statusna salaku anak. Di handapeun anak aya incu. Di handapeun incu aya buyut. Di handapeun buyut aya bau. Di handapeun bau aya jangga wareng. Di handapeun jangga wareng aya kakaet siwur. Di handapeun kakaet siwur aya deungeun-deungeun. Eta panghandapna nya dina istilah panca kaki. Tah ayeuna istilah panca kaki urang larapkeun kana paguneman, kana obrolan. Kana obrolan ya. Di dia aya basa loma orang singkat bae nya. Basa loma. Dieuna aya basa lemes keur sorangan. Aya deui basa loma. Di dieuna basa lemes keur batur. Anu minggu kamari teh ya, yen basa loma teh nyata basa nu dipake dina kahirupan sapopoe. Identikna jeung basa kasarnya. Contoh basa loma tina indung kuring. Ieu basa loma nya indung kuring. Eta lebetna kana basa loma. Ayeuna basa lemes keur sorangan nyebutkeun indung kuring naon? Nyaeta pun biang. Pun biang nya lemesna hidup kudu apal. Terus di dia aya jikeur sorangan. Aya deui indung lamun kuring pasanganna jeung anjeun. Lamun indung anjeun lemes keur ka batur pan anjeun teh ka batur nya. Lemesna naon ka batur nyebutkeun indung anjeun teh? Nyaeta tuang ibu. Nu ieu lemes keur sorangan, anu ieu lemes keur ka batur. Dina nyebutkeun silsilah keluarganya. Kumaha cenah maksudna paguneman dilarapkeun kana panca kaki tah? Hidup lamun misalna nuju gunem ngobrolkeun indung sorangan nya nggunakeun basa lemes misalna kieu. Pun biang mah teu damel. Aya di rorompok. Ari tuang ibu damel di mana? Dah gitu ya.
pun biang teh indung sorangan mun tuang ibu ka batur kitu dina gunem patalina sareng pancakaki. Aya deui bapa kuring lemesna keur sorangan nyaeta nyebutkeun bapa sorangan pun bapa. Lamun bapa anjeun lemes keur ka batur nyaeta tuang rama. Tuang rama. Pun bapa mah damel di sakola. Tuang rama damel di mana? Tah, itunya lamun dina gunem teh. Jadi dep kudu apal lemesna. Terus lanceuk kuring. Lemes kasorangan nyaeta pun lanceuk. Lamun lanceuk anjeun kebatur lemesna tuang raka. Tuang raka. Pun lanceuk keur urang kabatur mah tuang raka. Contohna pun lanceuk mah kuliah di Unma. Ai tuang raka kuliah di mana? Tah kitu lamun dina gunem teh nya. Ngan dina kecap nu ieu pun lanceuk ieu aya dua harti. Harti anu kahiji pun lanceuk teh nyata lanceuk urang, lanceuk kandung, lanceuk sorangan. Ya, lamun nu gaduh lanceuk gitu kan. Nah, harti anu kadua pun lanceuk teh bisa digunakeun nalika tos rumah tangga, utamina kangge istri nyebutkeun ka salaki tiasa lamesna gunakeun pun lanceuk. Nah, lamun salaki nyebutkeun istrina bahasa lamesna teh eta pun bojo gitu nya. Jadi aya dua harti. Kan situasi keur hidap mah salaku siswa konotasi pun lanceuk teh nyata nya ka lanceuk nya, lanceuk. Aya deui adi kuring. Lamesna keur sorangan pun adi. Aya deui adi anjeun lamesna tuang rai. Pun adi nya adi teh bahasana bahasa lemes. Sanes bahasa kasar lebetna lemes. Loma tiasa pun adi. Pun adi mah ayeuna sakola kelas 6 SD. Adi tuang rai kelas sabar ayeuna tah kitu ya. Rai di urang open nya ngagunakeun teh seuneu nyebutna teh rai. Aya tulisan nama rai. Aya deui naon ya? Aki kuring. Lemes keur sorangan eta pun aki. Lamun aki anjeun lemesna tuang eang. Tuang eang. Aya deui nini kuring. Lemes keur sorangan eta pun nini. Lamun nini anjeun lemesna tuang eang. Tuang eang. Aya deui anak kuring. Anak kuring. Lemesna pun anak. Lamun anak anjeun lemesna tuang putra. Tuang
putra. Aya deui incu kuring. Lemesna pun incu. Lamun incu anjeun lemesna tuang putu. Tah eta dina istilah pancakaki anu dilarapkeun kana pagunaman dilarapkeun kana pancakaki. Kitu nya. Lawan basa lomana anak kuring, lemas keur sorangan pun anak mah sakola di SMK Maja. Tuang putra sekolah di mana? Tah kitu lamun menuju gunem teh nya. Jadi putra teh istilahna nya tiasa ka istri, tiasa ka pamegatnya dina basa Sunda mah putra. Ngana mun dina basa Indonesia mah putra teh pan pamegat kitu nya. Ngan di Sunda mah konotasi tuang putra teh tiasa ka istri, tiasa ka pamegat. Incu kuring lemesna pun incu. Lamun incu anjeun lemesna tuang putu. Aya deui can ka tulisnya mang kuring. Mang kuring ya. Mang kuring. Lemes keur sorangan tuang lemes keur sorangan pun paman. Lamun mang anjeun lemes keur ka batur nyata tuang rama. Aya deui bibi kuring. Lemes keur sorangan nyata pun bibi. Lamun bibi anjeun keur ka batur tuang ibu. Eta contona nya aya sababaraha istilah pancakaki. Ieu nu pagunaman dilarapkeun kana pancakakinya. Jadi hidup kudu apal ieu. Kudu diapalkeun jeung kudu diamalkeun, diaplikasikeun dina kahirupan sapopoe. Ulah ukur apal tapi dipake diangge nya. Tah ieu contoh salosna seueur pannya aya jangka wareng, aya udag-udag jeung sajabana nya. Ani mah anu umum we lah. Nu aya nu nyampak dina kahirupan sapopoe tiasa diangge nya gunakeun basa lemes nalika hidup nuju ngobrol sareng anu saluhureun kudu tiasa lemesna. Tah duwi ka dieu materi paguneman ya. Jadi hidup tiasa dirangkum ti awalnya eta harti paguneman, terus paguneman dilarapkeun kana situasi, anu kadua paguneman dilarapkeun kana undak usuk basa, anu katilu paguneman dilarapkeun kana pancakaki. Salerosna aya nu kaopatnya tapi wiosna nu kaopat mah. Anu kaopat mah nyata paguneman dilarapkeun kana karya sastra. Tina karya sastranya kewios eta mah. Ena dugi ka dieu heula lah. Dugi ka anu katilu paguneman dilarapkeun kana pancakakinya. Jadi ku hidup dirangkum, tulis dina buku rangkumanana. Ke pas lebat sakola dikumpulkeun, dicek ke apa. Nah, salajengna nu materi-materi notos diterangkeun, mangga ku hidup dilenyepan, diapalkeun jeung diamalkeun dipakenya. Gitu. Jadi supados aya mangpaatna. Tah, jadi materi paguneman dianggap rengse. Tah, kantu insyaallah minggu payun bade aya ulangannya. Jadi ke bakal kanyahoan yen hidup salami materi ngabandungan teuna ke bakal kanyahoan dina nilai dina pentin ulangan. Kitina hidup kudu leres-leres ulah ukur nonton alungkeun komen tapi leres-leres materina dilanyapannya. Tah. Jadi ieu materi paguneman dilarapkeun kana pancakaki anu pamungkas anu terakhir. Kade tong hilap di like videona sareng handapna sami di komen sapotos kamari kangge absensinya nami wasta teras kelas sareng di handapna ngecapkeun kecap
dongkap. Itu kangge absensinya. Sareng mobil hidup aya patarosan tiasa di komen di handap bade naros sarupaning materi tina sababaraha video tiasa komen di handap. Sebutkeun nami kelas patarosan naon. Insyaallah gak apa di waler kitu nya. Saya ready di komen, di like, nu teh acan di subscribe heula. Atur nuhun, sakitu nu kapihatur mugi aya mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.